Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana di awal semester 2 Basa Sunda ieu aya 4 bab anu kedah dipelajari. Naon wae anu kedah diajarkeun mangga dicek saentos slide ieu. Materi nu diajarkeun di awal semester 2 nyaeta wawancara. Nah, wawancara ieu subbabna aya teknik wawancara. Kin hideuk diajarkeun teknik-teknik wawancara anu bener sapertos kumaha. Teras aya ngarobah laporan wawancara. Jadi teks laporan diubah kana teks wawancara. Teras aya unsur serapan. Nah, di unsur serapan ieu teh maksudna kecap serapan, kecap anu bahasa asing nu tos digunakeun di basa Sunda. Contohna kecap ngabuburit. Tah eta kecap ngabuburit teh asalna tidak basa Sunda, tapi karena sering digunakeun terus orang luar Sunda ge tos ngartos ngabuburit, jadi si kecap ngabuburit teh di tiasa kana basa Indonesia, malah tos aya di KBBI. Tah eta salah sahiji contoh kecap serapan. Nah, nu terakhir nyaeta ngabebenah kalimah. Tah eta di bab wawancara. Teras aya bab carita babad. Carita babad teh nyaeta carita babad nu sapertos hikayat nya mun di basa Indonesia mah. Jadi di sub carita babad teh carita babad, dongeng jeung sajarah. Tangkin dijelaskeun naon bedana katilu carita eta. Terus aya contoh carita babad sareng ngagunakeun kecap-kecap arkaik. Sareng nu terakhir pikiran utama paragraf. Tangkin ke dibahas di carita babad. Pengajaran anu katilu nyaeta aksara Sunda. Ya, di pengajaran ieu engke urang diajar nulis aksara Sunda. Mun anu tos tiasa di SMP nya alhamdulillah berarti tinggal neraskeun. Tapi pami nu teu acan pisan hayu urang diajar sasarengan ngeunaan aksara Sunda. Ya, jadi kin ku ibu tampilkeun aksara-aksara Sunda, kin ku anjeun dipelajari, terus mungkin aya semacam translate gitunya di aksara Sunda, terus diterjemahkeun nganggo aksara Latin biasa gitu. Terus nu bab terakhir nyaeta sajak. Nah, sajak ieu subbabna aya seueur nya, aya kamekaran sajak, unsur sajak, lirik jeung epik, tipografi sajak, sareng terakhir padika maca sajak. Ya, terus aspek kabahasaanna purwakanti dina sajak, gaya bahasa personifikasi jeung metafora. Nah, terus natur terakhir dina sajak nyaeta ngaekspresikeun sajak nya. Sajak teh mun di basa Indonesia mah sami jeung puisi gitu. Tah eta bab-bab anu aya di semester 2 nya. Insyaallah mudah-mudahan tiasa lebet teh ka sakola nya. Jadi sawarehna henteu full dina GCR. Mudah-mudahan nya ngantosan informasi selanjutna. Dicekapkeun materi dinten ieu pengenalan dina semester 2. Minggu payun siapkeun LKS-na. Tugas tos tiasa dimulai minggu payun teras diupload di GCR. Mudah-mudahan hideuk tiasa lebih semangat tina semester anu kamari. Ku ibu cukupkeun wae sakieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.